wabarakatuh. Sampurasun. Depan desa simkuring Agung Maulana dengan acara Breaking News. Simkuring dina waktu dia baris dengan dibumikeun sawatara warta anu nuju viral-viralna di media sosial. Eta ngeunaan virus corona. Virus corona disebabkeun ku coronavirus anu mangrupikeun sakumpulan virus anu nginfeksi dina saluran pernapasan. Dina kalobaan kasus, virus corona ngan ukur ngabalukarkeun infeksi pernapasan ringan dugi ka sedeng. Tapi virus ieu oge tiasa nyebabkeun infeksi pernapasan anu parah, sapertos MERS, SARS, sareng radang paru-paru. Virus ieu disangka asalna tina sato, sapertos kalong sareng orang. Sareng tiasa ditularkeun ti sato ka manusia, oge ti manusia ka manusia. Penularan antara manusia ka manusia nalika batuk atanapi bersin. Ciri-ciri jalma anu kajangkit virus ieu sawatarana demam, batuk, sareng eungap. Cina nutup kota Wuhan, tempat sumebarna virus corona. Otoritas yakin yen virus eta mimiti nyebar di salah sahiji pasar di pusat kota Wuhan. Virus ieu tos nyebar kaluar Cina. Transportasi masuk sareng kaluar Wuhan diblokir samentawis. Sareng 11 juta wargana dipentepikeun henteu angkat-angkatan kaluar daerah. Kusabab lobana korban, pamarentah Cina ngabangun rumah sakit dina kurun waktu 10 dinten. Nyaeta Rumah Sakit Hou-Shen-San, lokasina 25 km di kota Wuhan. Toko-toko ngamimitian sae pasokan. Kusabab seueur wargana nu nyetok bahan makanan. Salian ti Wuhan, Cina oge nutup sababaraha kota kanggo nyegah sumebarna virus corona. Panyakit ieu dikhawatirkeun bakal leuwih sumebar kusabab loba warga Cina nu mudik pas tahun baru Cina. Dugi ka ayeuna teu aya pengobatan anu tiasa ngubaran kana infeksi virus corona. Ku alasan eta, Organisasi Kesehatan Dunia atanapi WHO ngandorong jalma supaya henteu ngalaji kana penyakit ieu sareng teras nyandak tindakan pencegahan. Sababaraha langkah anu tiasa dilakukeun pikeun nyegah infeksi virus corona nyaeta kahiji ngumbah leungeun, kadua nganggo masker nalika ngalakukeun aktivitas, katilu ngajaga daya tahan tubuh, kaopat teu angkat-angkatan ka nagara, kalima teu ngonsumsi sato anu berpotensi nularkeun virus corona. Pamirsa, sakitu wae anu tiasa ku simkuring didugikeun. Simkuring Agung Maulana pamit undur diri, wilujeng tepang deui dina waktos anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.